Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat kali salam moga tetap dilelerkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Tepangkeun wastapun Najla Syakira ti kelas 11 MIPA 8 sim kuring nganggem pancen janten panumbu catur. Teu hilap oge ngahaturkeun nuhun ka sadaya pangjejar sareng pamilon anu tos tiasa kersa hadir dina kumpulan ieu kanggo ngadiskusikeun ngeunaan usaha kadaharan khas daerah. Hayu urang sami-sami buka sawala ieu ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sim kuring seja nepangkeun pangjejar anu bade ngadugikeun kamandangna nyaeta Bapak Ari Fitratur Rahman, bobor kaping 17 Juni hiji 88, guru prakarya SMA hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin hayu urang sami-sami regepkeun kumandang ti pangjejar. Hatur nuhun ka Bapak Ari Fitratur Rahman anu entos ngadugikeun kamandangna. Rupina anu didugikeun entos muka pandangan urang kumaha carana muka usaha kadaharan khas daerah anu efektif. Ida sareng inspirasi teh tiasa dongkap ti mana we teu kedah tina menu internasional, tapi kadaharan daerah anu entos aya oge tiasa leuwih dimodifikasi. Usaha kadaharan khas daerah tiasa ngadongkapkeun kauntungan kanggo pembisnisna, tapi dina usaha daerah oge urang kedah tetep merhatoskeun sagala hal supados usaha urang teu rugi atau bangkrut. Kulantaran waktos anu entos sakedik deui, sim kuring bade ngawates ka pamilon anu bade tumaros, dina ngadu-ngadugikeun tumarosna kedah ngacungkeun panangan teras nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka Nida anu parantos ngadugikeun patarosanana, kirang langkung patarosana nyaeta kumaha carana kanggo ngajelaskeun ide bisnis kadaharan khas daerah supados tiasa mangsihan manfaat kanggo konsumena. Sumangga ka Bapak Ari Fitratur Rahman kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Ari Fitratur Rahman anu parantos ngawaler patarosana, anu isi walerana nyaeta ku cara nerapkeun rancangan model bisnis anu entos ku urang didamel. Model bisnis rancangan teh tiasa ngangge model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas ieu tiasa masihan urang rancangan kanggo ide bisnis, tiasa meunangkeun bahasa sasarengan sareng tiasa ngabantos tim urang leuwih fokus. Teu karaos acara parantos rengsek, kumargi ku kitu hayu urang sami-sami tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur hapunten bilih aya cariosan-cariosan anu teu merenah dina manah. Mung sakitu kapihatur, hatur nuhun tina perhatosan ti sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.